Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana haturan kumaha damang hatur nuhunnya ka mitra-mitra anu dina dangat ayeuna nuju dina kawilujengan mah sehat salamina. Oge ka youtuber anu bade ngejar 1000 subscriber teras semangatnya ulah putus asa sok sanaos kumaha ge urang teh nya berusaha we ngeureuyeuh nikreuh sapos Kang Arit ge ngeureuyeuh nikreuh we ieu teh nya urang teh niatna mah lillahi taala we karna Allah taala. Mudah-mudahan ku acara dongeng ieu ngajantenkeun hiburan atuh mudah-mudahan harapan Kang Arit mitra-mitra anu ngabandungan ieu acara dongeng tiasa kahibur eta we nu dipamrih mah ngadeketkeun ngabeungkeutkeun silaturahmi. Dongeng Sunda titipan anak siluman seri ka-88 ayeuna teh nyaeta nuju nyarioskeun di kampung Ciherangnya nusur masalah mitra-mitra nuju diganggu ku si baya putih nyaeta jelmaan buaya putih anu ngagabung sareng Mang Uhi. Ieu teh tangtos bakal tarung siluman buaya sareng warga mitra-mitra ieu teh bakal rame we ieu mah sigana mah. Mudah-mudahan we atuh sok sanaos kumaha da ari bangsa urang mah salaku jalmi nu dimuliakeun ku Allah salamina ditangtayungan. Amin. Mangga urang kawitan bae. Tak gitu bah lalakona mah. Jadi langkung jelasna mah nyangke we abang ngobrol di ditu. Kitu cek Mang Udin. Atuh Bahdira menengah uleng pok Bahdira nyerita. Ari kaya kieu bah. Iya budak nyaeta budak yang usuk. Pasti dipaling lain ku bangsa manusia lain yang ieu mah. Tapi lamun ningali galagata mah tangtuna ge dipaling ku bangsa siluman. Da ari budak oroknya maju sorangan mah kumaha atuh. Jadi abah boga kasimpulan jelas jeung yakin ieu mah dicokot ku bangsa lalembut. Kitu ceuk Bahdira. On bah ta ayeuna anu satrasna kumaha? Kitu ceuk Mang Udin. Ayeuna mah ayu urang ka imahna jang usuk we. Abah yang apal anu lebih jelasna nya urang sarua ikhtiar we da diwajibkeun urang salaku manusia ikhtiar. Da ari teu diikhtiaran mah sanajan beuteung lapar sang waya ge jang ujug-ujug asupana beuteung gitu. Anger we diwajibkeun ikhtiar ku nu maha kawasa. Najan ujang ongeng-ongan ge hayang itu hayang ieu diwajibkeun ikhtiar matak ditapalkeun akal jeung pamikiran teh. Mohon mangga bah mangga. Atuh anu saterusna sanggeusna Bahdira ganti baju langsung nuju ka imahna jang usuk. Cak Bahdira jeung Mang Udin urang tunda heula ayeuna urang malikan deui nyaeta ka baya putih. Harita baya putih sanggeusna meunang orok teh langsung dibikeun ka Prabu Buntung Sagara. Tandana hadiah cenah. Tandana da manehna geus janji nyaeta rek nyumponan ka hayang Prabu Buntung Sagara. Atuh Prabu Buntung Sagara meuni atoheun, atoh pisan deh pokona mah. Anu dicita-cita ayeuna kalaksanakeun. Nya ibaratna mitra-mitranya
urang gaduh cita-cita pan seueur cita-cita teh abdi mah cenah hoyong tumpak cak-cak abdi mah hoyong tumpak tumila aya nu cita-cita kitu pan ai kalaksanakeun mah atoh contohna we anu nuju ngadegnya anu nuju hamil nuju nyiram pan rupa-rupa mitra-mitra rupa-rupa kirang-kirang nama sakinten eta hoyong buah ngora umum hoyong buah asak biasa hoyong rambutan tekanya teh janten masalah ari aya mah ieu mitra-mitra hoyong ngalamotan sirah nu botak da aduh sakinten aya nu botakna tiasa jeung sakinten lamun aya nu botakna bari nu botakna teh salakina atawa akina mahar rese ieu mah nya nu botakna susah dina ayana nu botakna alim pansor hoyong nu naek motor bodagnya motor polisi rupa-rupa aya deui mitra-mitra anu hayang ngalamotan nyaeta suku nu janten carogena pan suku carogena teh roromeheun barulah ningan hoyong dilamotan kitu Kang Rid ge can kaemutan ieu teh naha anu nyiram dugi ka kitu-kituna nya asa kabina-bina gitu tapi da namina ge nya di alam dunya sanggeusna nganterkeun orok teh si baya putih tuluy balik deui ka alam manusia terus nuju ka si aki warung teh si baya putih janji ka Prabu Buntung Sagara ke cenah Gusti Prabu bade milarian deui kajadian di Kampung Cerang masalah eueuh budak teh nyaeta eueuh budak jang usup wah genjleung pokona mah genjleung ayag kumaha baskom nu eusi impun diundeukeun jadi sabiwir hiji beja atuh anu ngaranna boga budak orok mah sieun kacida inggis anakna aya nu mau malahan mah beja teh sok ditambahan malum jalmi pajarkeun teh cenah orokna memeh dipaok teh disakolakeun heula ngisakolakeun tuluy dibawa aya deui cenah orok teh dimandian heula tuluy dibawa dipaling rupa-rupa we jadi ngagempeurkeun kanu baroga murang kalih alit aya deui cenah eta budak teh dilamotan heula diletakan heula ku siluman si aki warung oge ngadengeun yen peuting aya kajadian leungit nyaeta leungit budak jang usup ari si baya putih mah harita keur si duru hareupeun hawu di baturan ku si aki warung pok si aki warung nyarita lain ujang aki mah umur-umuran kakara di Kampung Ciherang aya kaleungitan orok dati baheula ge tara aya kajadian kitu nya ari saukur leungit ingon-ingon mah domba hayam entok soang gedena muning geus biasa sok aya ti baheula ge ari nepikeun ka leungit orok mah aduh asa kabina-bina teuing jeung naon eta maksudna naha aya nu munyung muja di Kampung Cerang are disebutkeun aya nu munyung muja da teu katampo di Kampung Cerang mah aya jalma beunghar da rata-rata mah nya kuli we kitu bebeduk ngoret macul ngagemuk jeung ka sawah teu aya onjoyna tapi naha aya kajadian samodel kieu kitu ceuk si aki warung pok si baya putih nyarita lah budak saha eta teh ki jeung
basa iraha kajadianana. Kitu cek si baya putih pura-pura teu apal. Padahal mah manehna pisan anu malingna. Peuting jang kajadianana mah ari budakna. Budak anu dipaling teh nyaeta budak Jang Usup. Ngarasakeun watir ka Jang Usup teh keur kakara manehna boga budak. Budak ngamimitian budak cikal, hayo aya nu maling. Rek teu sedih kumaha, malahan macenah aya beja, ayeuna teh indungna teh nya pamajikan Jang Usup masih keneh ceurik kabung bulengan ku anakna. Kitu ceuk si Aki Warung. Bari si Aki mah tonggo we ngasur-ngasur seuneu dina hawu. Ujang bisi rek tuang masok we nyokotan sorangannya. Ari Aki marek muka heula warung. Kitu cek si Aki Warung. Oh mon mangga ke. Kitu cek si baya putih. Bari nyolongkrong kana gayotan sangu. Ari si Aki Warung mah terus muka warungna nyaeta arek dagang. Hari-hari tadi mana Pak RT keur ngariung, malahan mah bah dirage geus aya di dinya. Da tadi basa geus di imahna Jang Usup langsung ka imahna Pak RT. Pok Pak RT nyarita, kumaha Abah? Kumaha lamun geus kieu? Kuring mah aduh ngarasa bingung ieu teh. Bingung teh tungtungna. Bingung keur nyinghareupan. Ari ngaranna bangsa lalemut mah bangsa siluman. Nya Abah ge apa kuring mah teu boga elmu kararitu. Ayeuna ku kajadian kieu teh nya warga jadi sieun we. Sieun pang-pangna mah eta nu boga budak orok, budak leutik. Dinten teu ge da bah eta teh warga kuring anu perlu dibantu. Kitu cek Pak RT semu anu bingung pisan. Ya Pak RT memang ari keur nyoreupan anu kieu mah kudu boga elmuna. Sabab ari bangsa siluman mah teu katempo ku panon lahir. Jeung basa Abah kateun Jang Usup, budak teh nyaeta dibawa ku bangsa siluman. Kitu ari pamanggih Abah mah. Jeung ku ciri-cirina ge geus kuat ciri-cirina teh. Tah ayeuna mah ti mimiti engke peuting. Wayana ngarona kudu dilobaan mun perlu mah warga kabeh turun. Sabab ieu mah keur kapentingan sararea, keur keamanan sararea. Jeung ka warga omat ulah sarare. Ulah sare teuing. Keun bae kajeun sare mah atuh beurang-beurang. Dangke ge Abah moal waka mulang ka lembur sancana anu jadi pangaco bisa kacerak moal Abah ge. Sabab Abah ge teu mikeun ari lembur sorangan, kampung sorangan aya masalah mah. Jeung wayahna ka warga sok nyarieun obor sing loba we sakalian. Pasang tiap-tiap jajalaneun di kebon, di sisi walungan. Pokoknya ari di buruan imah mah penting pisan. Jeung omat kohkol wayahna sok nyararieun. Sabab ari pamanggih Abah mah ari bangsa siluman mah ningali caang jeung ngadenge sora anu rame teh moal pati wanieun. Jadi manehna sok mikir heula. Kitu ceuk Bah Dira. Mohon mangga Bah, mangga keun ku abdi urang laksanakeun.
Ari masalah nu kitu mah jeung ari masalah warga mangarona siap bah. Anu saterusna sararea ngobrol jeung sararea ngarasa atoh yen Bahdira rek mantuan. Pok Pak RT nyarita deui. Mohon bah, aduh nuhun pisan ari Abah bade mantuan mah nya abdi nganuhunkeun satacana oge. Bobot pangayon timang talajuk abdi teh hapunten tos ngadamelkeun ka Abah. Ento Pak RT. Tuh. Dari masalah ieu mah kewajiban sararea. Sawajarna jeung sawajibna urang jeung urang saling tulungan kudu jeung saha deui silih tulungan teh. Kitu ceuk Bahdira. Anu saterusna Pak RT nitah ka Mang Joro jeung ka Mang Udin supaya ngabejaan ka warga nyaeta supaya nyieun obor jeung nyieun kokol. Atuh Mang Udin jeung Mang Oro teu rese tuluy arindit rek ngabejaan warga. Ngadenge parentah ti Pak RT kudu nyieun obor jeung kokol, warga teu talangke gancang nyarieun obor. Atau ku waktu setengah poe ge nyieun obor jeung kokol teh geus beres. Waktu teh mitra-mitra terus maju geus nincak deui kana wanci sareureuh budak atawa nincak kana waktu magrib. Harita warga kampung Cerang geus siap-siap marawa obor. Anu saterusna obor dipasang di tiap-tiap tempat. Anu saterusna obor diseungeut atuh di kampung Cerang teh jadi caraang ku obor. Hari-harita warga geus siap-siap ngajaga. Anu paling penting nyaeta ngajaga imah anu baroga orok. Ngan cek Bahdira ame gampil merhatikeunana anu boga orok mah diungsikeun ka hiji imah. Kabeh anu ngaranna baroga orok ngumpul di eta imah. Da ceuk Bahdira tangtuna ge siluman bakal kadinya. Ngan anu ngajaga ngahaja nyieun sasaungan. Sasaungan ge aya kana 5na soalna anu ngajaga teh loba. Kabehanana ge warga teh geus siap ku pakarangna. Pedog alolegreng malahan mah geus meunang ngasah ti beurang keneh. Ari-arita si Baya Putih geus siap-siap nyaeta rek neangan deui mangsa. Ngan dina inditna manehna moal beurang keneh. Da ceuk pamikir si Baya Putih tangtuna ge warga geus siap-siap. Geus siap-siap keur nying hareupan manehanana. Si Baya Putih rek muru kasubuhnakeun cenah pasti ari muru kasubuhnakeun mah warga teh bakal tarunduh kitu ceuk pamikir si Baya Putih. Padahal warga anu ngajaga mah estuning teu sare pisan kajian kumaha. Komo dibawa ngobrol mah curing hak we. Atuh teu kuat-kuat teuing tunduh nya titah peureum heula sakedeung mah. Harita nincak kana satengah tiluan si Baya Putih geus kaluar ti imahna. Cileng si Baya Putih loncat kana tangkal kai. Barang ret huleng si Baya Putih ngahuleng. Sabab ayeuna mah di kampung Cerang teh meuni caraang. Waduh, edan. Ya warga ayeuna mah geus masang obor. Urang ajar. Tapi wah ku aing marek dijajal. Sakumaha kabegugna ya warga. Kitu ceuk si Baya Putih. Bari kituna teh cileng luluncatan di luhur tangkal kai. Bari ngambe di mana ayana eta orok.
Pambe pisan ku si baya putih. Walah itu tuh di mah itu tuh kayak orok. Jeung anu kaambe ku aing loba pisan eta orok. Wah, kok beneran. Beneran. Wah, hese dina ngakubugna. Kitu cek si baya putih. Bari terus luluncatan muru ka eta imah anu di jerona loba orok teh. Ti kajauhan geus kadenge sora anjing babaung dituturkeun ku sora angin anu ngagelebug. Atuh obor teh meuni lab-laban katiup ku angin, malahan mah aya anu parareum. Hari-harita Pak RT jeung warga oge bahdira ngadengi aya sora anjing anu babaung. Pok Pak RT nyarita, tah geus aya sora anjing anu babaung. Nya eta teh tandana siluman bakal datang ka dieu. Soal maena amunna kuat kitu ceuk bahdira. Sok ayeuna mah siap-siap. Atuh geus kitu mah salarea siap-siap. Perah bedog disiapkeun di cabak besi poho. Salarea nyalingker ka satukangeun saung. Keur kitu teh kanyawan celeng aya anu luncat ka tukangeun nyaeta tukangeun saung aya anu luncat. Eta makhluk teh buntutan. Kaluhurna make mahkota, ari beungeutna siga buaya. Memang jelema tapi beungeutna siga buaya, bibirna panjang kumaha we buaya. Jeung kulitna ge totol-totol siga buaya. Eta teh si baya putih anu geus datang ka dinya. Atuh barang aya anu datang gorowok, bahdira ngagorowok. Kepung, tewak, kepung. Atuh kabeh cung jeleng bari kituna teh ngalalugas bedog. Bari cing gorowok, tewak, oi, tewak. Oh, tewak. Eta siluman edan tewak, ayo, kepung. Sora meuni tararik nyaeta anu rek newak si baya putih. Kabehana ge geus siap-siap. Nyaeta anu katingali ku sarea bener eta teh si horeng ngabentuk atawa wujudna model siluman. Karek kitu jeleng aya nu luncat. Nyaeta kaluhur. Maksudna mah arek nyerang ka si baya putih. Yuk perep ngahyung bangbaraan hiji warga maksudna mah arek ninggang sirah si baya putih. Atuh si baya putih mane ngarenjag lain di kieuna disangkana mah meureun eueuh jalma di dinya. Ningali serangan sakilat dipapag ku buntutna, heuk jebret. Eta buntut ngahanca ka warga anu nyerang. Atuh kakeunaan ku buntut si baya putih. Celeng goak. Eta si warga ngagoak. Pas kitu bereat celeng lalu catan deui tek encat teh katuh ti tukang teh hareup muruk ka si baya putih. Pedogna putbat tapi sakilat dipapag kabeh ku buntut si baya putih. Euk cebrot atuh anu katibanan ku
buntut si baya putih cing garoak cing araduh bari cing galebru lalabu badok ngaraat seleng aya oge anu kena kana awak si warga ningali kitu celang warga laluncatan deui badok cing haringung bangbaraan ngahancak kana awak si baya putih euk ceprot ceprot tapi badok teh teu neurak kulit si baya putih kuat kacida celang Mang Udin loncat euk badok ngaheung ngarah kana sirah si baya putih euk cepok tapi kalaka ngampul euk deui badok Mang Udin ngarah kana gado si baya putih euk cekok anger we teu neurak celang Mang Jor loncat euk daugna ngahanca tong